Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng simkuring Meti Kusmayanti SPD, guru mata pelajaran bahasa Sunda di SMA Negeri 1 Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Anu baris dipedar dina danget ayeuna nyaeta ngeunaan materi dongeng. Materi ieu teh baris diajarkeun di kelas 10 semester 2. Tujuan pengajaranna nyaeta peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri dongeng dengan cermat dan mengidentifikasi macam-macam dongeng dengan teliti. Wangenan dongeng. Dongeng teh ngaran salah sahiji golongan carita. Dina wangun prosa atau walancaran sakapeung mah sok kaselapan bagian anu dikawihkeun, umumna para rondok, turun tumurun jeung sumebarna secara lisan, tara kapaluru saha pangarangna atawa nu nyiptana. Nilik kuanda jeung eusina, dongeng teh kaasup rekaan baheula. Patempatan nu jadi latarna mindeng tetela gambaran kahirupan baheula. Tokoh-tokohna henteu manusa hungkul tapi oge sato, buta atawa makhluk-makhluk sajena. Kajadian-kajadianna sakapeung asa pamohalan atawa teu asup akal. Ciri-ciri dongeng. Ciri-ciri dongeng teh aya 5. Anu kahiji kaasup kana golongan carita. Anu kadua aya babagian caritana anu henteu asup akal atawa pamohalan. Anu katilu ngandung nasehat anu hade keur peinteungeun jalma rea. Anu kaopat nyebarna secara lisan tur teu kapalurus saha anu ngarangna. Anu kalima sok kapanggih babandinganna jeung dongeng sejen di tempat sejen. Papasingan dongeng atawa jenis-jenis dongeng. Dongeng teh aya 5. Nu kahiji aya fabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun sasatoan kalawan paripolahna saperti manusa. Contona dongeng gajah jeung sireum, gagak hayang jadi merak jeung sajabana. Nu kadua aya parabel. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun paripola jalma biasa anu sakapeung mah sok mahiwal, pikaseurieun tapi lenyepaneun. Contona dongeng si Kabayan. Nu katilu legenda. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun kajadian atawa asal muasal hiji hal, tempat, barang, sasatoan jeung tutuwuhan. Contona dongeng sasakala tangkuban parahu, sasakala majalengka jeung sajabana. Nu kaopat aya sage. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun hiji kajadian atawa hiji jalma anu aya patalina jeung sajarah. Contona Sangiang Boros Ngora, Nyerambut Kasih jeung sajabana. Anu kalima aya mite. Nyaeta dongeng anu eusina nyaritakeun anu raket patalina jeung kapercayaan masyarakat kana bangsa lalembut atawa perkara-perkara goib. Contonya Nyi Roro Kidul jeung sajabana. Salajengna aya unsur-unsur dongeng. Unsur-unsur dongeng teh aya 7. Nu kahiji aya tema, nu kadua aya palaku, nu katilu watak palaku, nu kaopat galur, kalima latar, kagenep amanat, nu katujuh jeung pamohalan. Jejer atawa tema. Tema nyaeta ide, gagasan atawa jejer pikiran anu ngajiwaan carita. Tema dongeng contona budak kideung, temana kanyaah indung pulung. Nu kadua aya palaku. Palaku teh nyaeta naon-naon, bisa jalma, sasatoan, tutuwuhan atawa bangsa jin jeung siluman anu ngalalakon tur dilakonkeun dina carita. Nuka salajengna aya watak palaku. Watak palaku ieu teh nyaeta ngagambarkeun karakter atawa watak gambaran watak tina unggal palaku nu aya dina dongeng. Anu kasalajengna aya galur. Nyaeta runtuyan carita dina carita anu ngawangun hiji lalakon nepi ka ngaleunjeur. Salajengna nyaeta aya latar atawa setting. Latar atawa setting nyaeta patempatan, waktu atawa mangsa atawa suasana. Teras nu ka pamungkas nyaeta amanat. Amanat nyaeta rupa ninghal atau perkara anu rek ditepikeun ku pangarang dina karyana. Amanat biasana raket patalina jeung tema. Nah, ieu anu paling jadi ciri khasnya dongeng nyaeta pamohalan, unsur pamohalan. Unsur pamohalan ieu teh nyaeta bagian carita anu henteu asup akal. Jadi dina carita dongeng mah aya bagian caritana anu henteu asup akal. Ieu teh anu bisa ngabedakeun antara carita dongeng jeung carita anu sejena. Nah, nalika urang rek nuliskeun dongeng tangtu aya sababaraha cara. Nah, sata acan kadinya
Di dia simkuring bade ngadugikeun heula contoh atawa sawatara buku Sunda anu ngamuat rupa-rupa dongeng. Dongeng teh turun tumurun ku cara lisan nu matak kaasup kana wangun sastra lisan. Secara tradisional dongeng ditepakeun ti generasi ka generasi satuluyna ku cara didongengkeun deui. Hidup oge tangtu kungsi ngadangu salah sahiji lalakan dongeng ti sepuh nalika urang Sunda geus wanoh kana cara nulis make aksara dongeng-dongeng Sunda anu tadina ngan ditepikeun secara lisan teh tuluy dituliskeun jadi buku. Ia dihandap di sawatara buku Sunda anu ngamuat rupa-rupa dongeng. Nu kahiji aya wawacan dongeng-dongeng tuladan, nu kadua dongeng-dongeng pientengeun, nu katilu warnasari atawa rupa-rupa dongeng, nu kaopat dongeng-dongeng anu araneh, nu kalima dongeng-dongeng tuladan, nu kagenep pariboga 25 dongeng Sunda, tuluy carita kelenci jeung ajag, carita anu masyhur, nu kasalapan saruni sarosopan nyaeta rupa-rupa dongeng pepeling, nu kasapuluh nyaeta dongeng warna-warna. Salajengna aya prak-prakan nuliskeun dongeng. Nah, nalika urang rek nuliskeun dongeng aya sawatara hal atanapi lengkah-lengkah nya anu kudu ditalingakeun ku urang nalika rek nulis dongeng. Tah upama geus mikawanoh rupa-rupa buku anu ngamuat dongeng, ayeuna urang diajar nuliskeun dongeng nu aya di sabudeureun urang. Tapi samemehna urang kudu paham heula kana prak-prakana, pek tangetan nya. Nu kahiji paham kana galur carita. Ieu teh jadi modal utama sangkan bisa nuliskeun deui carita kalawan gemblang ulah nepi ka caritana jadi robah tina aslina atawa henteu tamat. Nu kadua wanoh kana palaku-palakuna. Palaku-palaku nu aya dina dongeng teu bisa sato manusia tatangkalan atawa makhluk goib jeung sajabana. Tangetan heula unggal ngaran palakuna jeung watakna. Salajengna nyaeta tuliskeun deui make gaya basa nu matak kataji. Ulah formal teuing nuliskeunana sabab dina teks dongeng kudu ngandung ekspresi anu luyu jeung caritana. Sakituan tiasa kapihatur, hatur nuhun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.